urang salah sahijina hal nu paling hese teh nyaeta nginjemkeun duit. Bener teu? Bener cuk urang mah. Matak mun aya jelema nu kitu nu sok ikhlas mere nginjem duit ka maneh. Hargaan, brother. Si eta teh pahlawan kanggo anjeun. Si eta aya di saat anjeun gaduh kasusah sareng kabingung. Beda jeung nu lain. Jami kitu mah unlimited, brother. Ngan omat tong nepikeun ngarusak kepercayaan manehna ka anjeun. Omat.